Para mitra anu mulia nu sami-sami ngabandungan dongeng mangjaya ngaturkeun uli jeung ngadangukeun carios nyambung judulna Neangan Bapa. Ieu dongeng karangan Kileksa ayeuna nincak bagian ka-22. Atuh mangjaya ngaturkeun nuhun ulah kirang-kirang ngapunten dina kakirangan sareng kalepatanana. Sadinten 2 episode para mitra enjing-enjing tabudalapan enjing-enjing anu menggina tabudalapan mengi. Janten yang akhir we sadinten 2 episode. Atuh ayeuna dicak bagian ka-22. Atuh pamiho dongeng hayang tamat aya di playlist Manggia Official. Di dinya aya carios nyambung judulna Jawara Batu Karang. Manganyangakeun wilujeng ngadangukeun etang-etang hiburan pangbeberamana. Dongeng-dongeng di Manggia Official mugi tiasa katampi kalayan kabingahan. Mangga para mitra ulah kirang-kirangnya ngapunten dina kakirangan sareng kalepatanana. Kitunya para mitra, ai dongeng teh atuh dihade-hade sangkan sae, dialus-alus sangkan payus, direka-reka malarasiga. Mangga nyangakeun Neangan Bapa karangan Kileksa dina bagian ka-22. Wilujeng ngadangukeun. Para mitra kaum dangu, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberah mana. Mangjaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna Neangan Bapa karya Kileksa. Ayeuna nincak bagian ka-22. Para mitra kaum dangu, mangga urang lajengkeun hanca ieu dongeng. Mangga urang sami-sami bandungan carios nyambung judulna Neangan Bapa karya Kileksa. Harita Neng Aryati atanapi Nyi Aryati kadatangan ku Majid jeung Madsori. Kumaha terasna ieu dongeng? Mangga urang sami-sami bandungan wilujeng ngadangukeun. Harita para mitra Aryati ngarenyag. Bakat kureuwas lantaran beteu pupuguh ngadonjul jol nu mawa pikiraneun. Sasat nganterkeun kasusah ka imahna, urusan jeung Buldani Candrengse geus jebul jeung Madsori sarta pikabingungan. Mang salerosna mah waktos meser sawah di Cilutung mah abdi geus sideng sarta nyaksian pisan kitu kieuna. Ukuran beres, pangaos beres teu aya itu ieuna. Tapi nah bet ayeuna jebul kitu. Nyi Aryati kerung panon mencerong ka Madsori. Tapi nu nema lain Madsori kalah ditempas ku Majid. Beres teh aturan jeung Jang Haji Bakri. Da urusan jeung nu tapel wates mah teu diuruskeun. Ieu malin rek mapai kana urusan jual beli jeung Haji Bakri, rek mapai urusan wates. Nu tapel watesna jeung sawa akang? Ceuk Majid bari kakerot keheul keneh tayohna mah. Gege tenang heula Jang, tenang. Madsori ngelingan Majid jempe. Kumari geus kieu mah? Kieu Neng. Kaya upami tuang ramai sumping enggal tepangan mang kidunya. Urang ngarensekeun urusan wates, mun teu sumping haritana teu tanggung jawab. Pilaku haji rek kitu peta. Ieu mah teu kudu hese, mun sawah ulah dicoceng, pek wae bayar sahargana ayeuna. 20 bata kali saanu meureun sakitueun. Mun duit moal mere, meureun wates rek dibenerkeun. Tah kitu amanat ka tuang ramanya. Nyi Aryati ngageremet hatena huntuna kekerot. Da manehna ge nyaho sorangan yen jual beli sawah teh teu aya itu jeung ieu. Nah ari ayeuna bet kitu jadina. Ku abdi rek ditepikeun ka bapa tapi ulah ngarep-ngarep kalangkang heulang. Da bapa ge boga luang moal babari ka olo ku batur. Jeung deui abdi sorangan nyaksian eta sawah teh teu kungsi subat sabet kana wates batur. Wah, engke we urusan eta mah jeung haji da budak mah moal nyahoeun kana riwayatna barina ge. Ceuk Majid tetep kasar jeung teuregeus. Heug atuh rek ditepikeun, Aryati ka bawah keheul. Geus kitu mah teu loba deui omong Madsori jeung Majid amitan. Jut turun leos arinit deui Majid ngajingjing congkrang leumpang meninggal gedig pikasieun. Nyi Aryati ngajanteng dina lawang ngahulang bakat ku bingung. Sirah karasa deui berat palipi santing jaredud. Tetenyuan meuni ranyai kararoneng. Koloyong gek diuk di dina kursi narik napas jero bangun seunggah tuluy ngusap beungeut bari ngupat. Teu ari-ari ngadon marebutkeun wates puguh ge. Ngeunah make jeung menta duit sagala na dikira babari kitu urusan teh. Keuna moal dibikeun ku bapa oge. Tungtungna Nyi Aryati jadi ngahulang ngumar lamunan.
Mikiran omongan Madsori jeung Majid bet jiga-jiga rek nipu. Ngahaja ngorehan taibari susuganan aya pacokeunana. Nyi Aryati heraneun lantaran tisaprak bapana init aya-aya wae pikiraneun bet matak susah karasana. Cagtuna kaayaan Nyi Aryati urang catur ke Nyi Saina nu tadi bijil ti imah teu kamana deui losna teh iwati ka imah nu jadi indung. Nyatana ka imah Mas Harni betah di dinya mah sagala dicaritakeun. Basa Nyi Saina datang para mitra indungna keur ngadaweung di emper bari ngalakutu ku sisir kerep. Yang hunyar lamar bangun tenang atuh kacida atau heunana nenyo anak datang teh. Bage Nyai kumaha bejana? Beres mah kontan karasa hasilna. Si Aryati tuluy gering. Non edas aya we sesekelan teh mah. Si Suha mah datang manehna bisa ngubaran adina. Atuh ayeuna teh jagjag deui bisa luntang lantung sarta bisa ngobrol sabiasana. Nyi Saina bangun hariwang bisi niatna gagah. Keun wae sakitu mah da moal lila brek gering deui geura. Kumaha geus kaalaman eta teh ngalalanya heula. Mun geus banget mah moal bisa hudang-hudang acan tah si kasebelan teh. Kumaha carana atuh mah? Kan we antep da di imah mah hidup geus aya anak buah Nini Centring nu bakal ngagoda salirana. Hidup mah tenang-tenang we da moal top tewewet atuh kawas ngadahar samal. Cek indungna tetep ngagedean hate anakna. Nyi Sainah ngahulang manehna nginget-nginget kajadian anu tadi di imah memang nu karasa ku manehna teu matakeun. Teu matak hariwang da sarege tibra teu aya itu ieu tapi asa can sugema lamun canenyo anak terena ngajolor. Ari si Suha mah ka mana ayeuna? Mas Harni nanya deui. Ini deui marek nganterkeun duit ka bapana lantaran meunang kasulitan di perjalanan. Malah usahana ge rudet cenah bejana. Bak, cilaka atuh. Tiisna tembus ka salaki hidup. Tetela banget teuing jampe sini ni teh. Nepi ka rata kanu jadi bapana. Mas Harni kaget. Lantaran ku manehna geus kapikir kasulitan nu karanapan ku Haji Marnadi. Salah sahiji akibatina jampe Nini Centring. Nya kumaha tuh mah bet ramat kamale ka salaki. Keun bae lanan da moal matak jadi mamala sugan. Ieu mah ngan saukur kasulitan leutik engke ge cager deui. Ngan mama rek amanat saeutik mun hidup meunang katugeunah ti anak tere omat sing kuatnya. Lantaran mun hidup elehan lapur. Nu indit ti imah teh lain itu kala ka hidup nu baris elehna. Taku lantaran kitu wayahna mangih kapeuli saeutik mah itung-itung pameulina. Ceuk Mas Harni bangun anu geus nyaho. Kana naon-naon nu bakal kajadian. Ida nya mak pugu si Suha mah jadi beda karasana teh. Nu tadina sok-sopan teh ida mah ngomongna ge kasar mak. Kana hate meuni matak nyeredet teh kana jantung matak ngajedud. Tampolana wandi nyentak kawas ka babu. Nyi Sainah ngabenerkeun kana amanat indungna. Da moal salah atuh pasti kana kituna. Nu matak hade sing waspada. Mun hidup teu kuat, hidup bakal rugi. Ayeuna mah api-api teu kadenge we naon-naon ge. Paeh ceuli, paeh mata, sing kuat heula nya. Da engke ge nu baris eleh, itu sing percaya ka emak. Pan untung teh hidup meureun. Namun nu elehna hidup cilaka atuh. Usaha urang teh teu ngahasilkeun. Percaya mah percaya pisan. Heugah rek kuat kuring teh. Jeung tenna teuing lah. Kajen teuing mangih ka nyeri mangih ka keheul ge moal rek aral. Ngalah kagorengan teu kapanggi sarta niat kuring buni moal katohian ku anak tere lain kitu mah. Heuh bener kitu. Syukur atuh mah tapi aya hiji tanyakeun teh ka emak. Nanyakeun naon Nyai? Indungna mencrong. Kumaha carana mikeun salasah keur ka hareupna? Sangkaan kuring bersih tina sangkaan goreng. Sabab najan kumaha bae oge urang teh kudu ati-ati jeung waspada sangkaan diri bersih ulah aya sangkaan itu ieu. Boh ti Kang Haji, boh ti Balarea. Nyi Sainah darianaker. Kawasna bae manehna geus bisa nyawang kana kaayaan nu baris datang. Mun gagabah bakal malik ka temen, manehanana para mitra sorangan bakal nanggung akibatna. Tamiang meulit kabitis teh barawari. Oh, micieun panuding deungeun. Nya kitu mah mun aya naon-naon teh moal togmol ka kuring tapi bakal kanulian kumaha carana nya. Kade sing deukeut ku marek diharewoskeun. Lah, mun kudu diharewoskeun. Ih, maneh mah apaan bisi kadengeun ku cak-cak bodas ya. Rusia, itu Rusia penting pisan. Boga tuh mah. Nyi Sainah ngadeuketan ka indungna. Tuluy ngadeukeutkeun ceuli kana bibir indungna greyem Mas Harmi ngaharewoskeun siasatna. Nu kadenge iwati Nyi Sainah, nu sejen mah eueuh nu nyaho. Harewos Mas Harni saeutik tapi patri geus kaharti jeung katarima ku anakna.
Atuh ngadenge kitu marah mae Nyi Sainah teh. Manehna boga rencana leuwih rikip pikeun ngahontal cita-citana. Serengeh seuri ret ka indungna nu direret nyerengeh deui. Pokona mah harta banajang haji kudu kakeupel ku maneh. Ye hiji kasempetan nu kacidahadena. Mun teu buru-buru diakalan beak manten ku anakna. Mangkaling opat lain anakna teh. Nya mah opat tapi nu berat mah ngan dua si Suhama jeung si Aryati. Dan nu duaan mah geus diwaris ku Kang Haji teh. Pokona mah moal menta deui geus cukup ceuk Nyi Sainah. Lain diwaris meureun geus dibere. Nya dibere da diwaris meureun kudu geus maot Kang Haji nage. Nu bener Nyai. Ari mah kuring mah ngadenge pisan ti jenisna basa manehna nganjang ka kuring. Beres atuh ai kitu mah. Beuki hampang yang hareupan dua cetek malah. Moal kudu ngesang, yakin dina hiji mangsa mah. Bana teh bakal ragrag ka hidup kabeh. Emak teh bakal milu ngebak ngebur meureun sebeuh ku bana hidup. Nyi Sainah jebi leutik, tapi tuluy imut. Asa gede hate lantaran kahayangna disaluyuan ku indung, sarta disokong di sundutan. Malah mah sasat diatur sagarupana ku indung. Nyi Sainah mah jadi boneka nu beunang di ituh etah ku kolot. Satuluyna Nyi Sainah jeung Mas Sarni Badami leuwih daria ngatur sagala rupa nu dibutuhkeun, ngararancang nu bakal dipilampah, nu akhirna poho kana papagon teu malire kana tata krama. Teu mikirkeun batal haram tujuan ngan hiji hayang ngungkulan barang Haji Marnadi. Para mitra kaum dangu, sanggeus parat Badami poe eta keneh Nyi Sainah indit ka hiji imah. Nu aya ditungtung lembur, inditna sorangan teu dibarengan ku indung, da geus meunang ngatur ngarah rikip. Wanci manceran gop kanu dituju, kuluk salam rada bedas torojol aya awewe tengah tubuh, biji lebari ngabageakeun. Euleuh geuning aya nen, bagea teuing dudungan, lawas tilawas, paingan halodo katinggang hujan. Horeng bade aya menak sumping mah ngalingi nen. Ceuk eta awewe meuni someahna keur kawas badega kadunungan. Nyi Sainah uman iman rada era parada bet disebut nen dunungan menak jeung dibageakeun bebeakan. Wah, bibi mah sok kaleulewihi ari nanaon teh menak ti mana kuring teh da lain menak. Kawas teu terang riwayatna, ceuk Nyi Sainah bari ngadilak gumeulis. Bus katepas gek diuk dina samak nu karek diamparkeun. Da eueuh ari korsi mah biikeung ge can gek diuk. Geus pok ngomong deui, ih ulah sok nampi pangasih nen, sawios da basa mah teu kedah meuli. Jeung deui menak asli mah tara butuh ku pamuji, najatnya ge api-api lain. Benten jeung menak ogoan, sok hayang diugung-ugung, sok hayang dinen-nen, geuning nu asli mah alim. Dasar dunungan bibi mah mata kayung-yun, pujieun bungkul. Mangga sing raos linggih nen. Brek manehna ge deku. Tuluy emok cabok meuni rengkuh ka Nyi Sainah teh nyaan kawas kamena. Bibi ulah kitu eta, kuring masuk samar pola. Diuk ye meuni asa teu napak, menak turunan ti mana ari kuring. Sakitu turunan somah, turunan cacah kuricakan. Hariwang di nen-nen teh. Ih, ari nen mah kena roskeun turunan ti mana nen ieu aduh. Nah, Raden Sari Wingking teh karuhun saha atuh ieu? Ari Juragan Mariun teh karuhun saha? Itu nuju menang bupati di Pakidulan. Karuhun nen. Nah makin harus kinu lain-lain, bibi mah terang jujutanana. Ah, naknya bi. Nyi Sainah semu heran tarangna kerung. Tapi liang irung teu kaampuh rebeh ngagedean. Bawa ningku bungah jeung reueus sebet dideukeutkeun ka para menak nu geus kasohor anu pada ngajenan ku jalma sakacamata. Ulah samar ulah poekeun obor ieu nen. Eta teh karuhun nen. Nu matak ulah sok tampikan, da emas mah moal pahili jeung kaleng ieu. Moal pahili jeung loyang emas mah. Nyamuhun emas mah emas, kaleng-kaleng, loyang-loyang. Emas masuk dianggo kongkorong, kaleng mah didamel emer jeung cempor, loyang mah dianggo tampolong. Ceuk Nyi Sainah bari nyerenge. Hatena mah can ngarti kana maksud biikeun. Ih, sanes kitu maksud bibi mah nen. Kieu geura nen, ari emas mah nya ieu. Emas mah sanaos dibungkus ku leutak oge moal leungit pangaji, katingal we pamorna benten sareng kaleng. Sanaos dibungkus ku sutra oge lami-lami mah karahaan kitu deui nen. Sanaos kantos sangsar kadungsang-dungsang ge moal leungit wawangi ilang wibawa. Margi terus sing ratu remesing kusuma, geus napel dina jiwana. Buktosna nen nu kawitna jiga sangsara teh nya. Buktosna mah nuju ngalalakon meuseuh salira.
ngasahkan cana nyipu ilmu materi aji kajayaan. Nu akhirna ayeuna moronyoy deui langkung punyul ti kapungkur, leuwih sugih ti bihari, tamah ganang ti nu baheula. Lir emas we nu dibersihan kitu Nen. Tai teh hiji bukti yen Nen teh sanes jalmi samanea, sanes jalmi jore-jore nanging terusing ratu remesing kusuma. Terah menak nu utama moal pahili sareng cacah kuricakan ye. Biikeung nyaritana meuni totomplokan. Muji beak kadae kanyisaina. Atuh ari dihantem-hanteman di kitu-kitu mah para mitra. Najan tadina ngarumasakeun anak cacah anak soma. Lila-lila bet kapangaruhan nu akhirna nanya ka diri pribadi jroning ati. Nanya aing teh turunan mena. Kitu gerentesna nu akibatna leuwih namahan kasombongan. Asa adiguna asa aing pangakangna asa aing uyah kidul. Teu karasa pangaruh lamunan jeung sifat sombongna. Gek diuk ge jadi ajeg gagah dangah tagog menak pajajaran jiga nu heueuh turunan ratu terah raja remesing kusuma. Bibi mah geus lah ulah sok kaleuweuhi da kuring mah teu rumasa jadi turunan menak. Bisa inget nepi kadanget ayeuna can kadenge yen kuring turunan menak asa teu pantes dienden-enden. Sebut ngaran we ka kuring mah pila kadar anak Masarni ruruntuk paraji. Aduh teu bararantun teuing Nen, bibi mah moal campelak bisi kasiku. Keun bae Nen. Da moal ridu nyanyanak disebat menak mah atos we atuh lah. Yeuh, punten kalah-kalah disuguhan wadul anu teu puguh judul. Kalah dibawa carita anu teu guna jajaranana. Hapunten sakali deui Nen. Manawi teh kumahanya punten ya Nen, bibi teh bet poho kana tata krama. Aya tamu lain dihormat kalah diajak ngawangkong. Ceuk biikeung ngomongna teh pabeulit pabaliut kawas aya nu disumput. Geus bilah ulah seueur saur dangukeun geura ieu kuring aya perlu ka bibi. Hayang tepang sareng mamang ka mana Mang Dampa. Uluh, itu teu kaleresan teuing. Eta dititah ulah liar teh tarang ngagugu cacak mun cicing di imah mah meureun tepung jeung menak Ciboros. Teu aya Mang namane nuju ngalawarangas. Ceuk biikeung bangun hanyelu. Bibi mah anger wae lalampahan teh nyebut eueuh mah. Eueuh we atuh make jeung loba carita. Mun teu aya Nen. Ayeuna kieu bi engke mun mangna sumping kudu ka emah kitunya wayahna we. Wayah kumaha we da mah teh tara ka mana-mana ngan omat ulah henteu nya. Heueuh. Aya naon Nen? Biikeung reuwaseun. Ulah reuwas-reuwas bi pokona mah piuntungeun. Asal bibi ngawidian sarta mangna sanggupeun. Dijamin tri brasare teu kudu usaha meres kesan da moal burung sebeuh dahar. Serengeh biikeung seuri. Bunga jeung kabita ari ngadenge kitu mah da memang eta nu dipikahayangna. Sanyana mah biikeung teh minang perang jeung salakina teu sirikna sore isuk ari diparebutkeun teu pira. Ukur urusan kebule seeng jeung hasup dapur lantaran Mang Dampa jalma pangedulan pagawean ukur nguseup mapai-mapai walungan hasilna tara beunang diandalkeun ukur sapaisan leutik. Uguh para mitra sadaya biikeung bungahna keur. Harita teh asa mobok manggih gorowong nu garet cadas manggih emas. Aya jalan komo meuntas sasak nu lapar di asongan kejo teu sirikna langsung disanto. Sanes Nen. Nah gawe kana naon meni senang-senang teuing. Nya tepungan we mah kuring ke ditu dibejer beaskeun. Mun bisa mah kabarengan ku bibi ngarah ka harti. Jeung ngarah lancar ka dituna sabab pagaweanna enteng bangga. Entengna teu kudu meres tanaga, ari bangana kudu muter uteuk loba akal. Sarta kudu disaluyuan ku bibi salaki bojo kitu. Pokona mah salaki bojona tak kitu. Mangga-manggakeun urang sarengan ku bibi malah mah rek disurung-surung sina ini. Ulah ngoprek we di parako kaluman. Wah, bibi mah meuni geus gregeteun mun teu ras kana lalakon baheula mah. Rek minta diserahkeun, tadi nama keheul atuh da ngadul-ngadul pisan Mang teh kitu. Gawe teh lah meuni ampun Gusti. Ulah dugi ka kitu bi awon mata kaduhung kena. Da kaduhung mah tara heula. Cik nisaina bisa ari mapagahan ka batur mah. Ih, aya nyai. Nanaon kaduhung ti heula? Nulung tuno bajalu heug dengar pan kaduhung ti heula cenah da lamun paneuri mah meureun moal kateungar. Wah. Bibi mah ka mana wae awewe mah nung tuno bajalu. Keun bae eta mah bagian mangna. Geus beurang teuing bi nya, kitu we nya. Nyi Sainah nangtung inget ka ieu mah. Hih. Naing-aing teuing atuh Neng. Isi barudak deudeupeuun heug teu bebeja.
Mang atuh nen keneh ke pas sontennya. Mang nasina nepungan ka tuang ibu. Tanya kitu we nya binya. Sanggeus amitan mahjud turun kaburuan. Malah dijajabkeun nepi kaburuan leos nyisainah balik dijajabkeun ku paneuteub Biikeung. Sanggeus nu mulang anggang Biikeung seri sorangan nepak ping-ping bari ngomong. Akan alah milik mati mana we teu kudu mani isu. Keun sia mun si Dampa teu daekeun rek diparak sia ku aing mah. Kitu pokna teh Bus ka imah. Hariringan bangun senang geus kasawang. Bakal narima kauntungan bari can puguh pagaweanana. Kacaturkeun sorena Biikeung buru-buru bebeja ka salakina nu karek datang tas musuh. Mang Dampa karek ke diuk di samping sarung make kopeah belel kampret bodas geus leuseuh. Ieu Kang Dampa, kuring teh manghi milik ieu. Aya beja pikabungaheun omat akang ulah baha kana parentah kuring. Sabab ieu teh kemang-kemang pamilikeun. Kemang-kemang na pimilikeun matak untung ka urangna. Wah, bisa we ngomong teh. Ti mimiti iraha maneh bisa nyieun milik. Kami geus usaha beak dengkak satekah pola. Hayang boga milik gede can bisa keneh wae. Mang Dampa ngadila. Top kana padudan det make bako mole sanggeus diseungeut serebung hasilna mula. Ih, dasar lalaki ucut burung sia teu beunang dibawa senang. Tara percayaan ka pamajikan, heuk dengekeun atuh ari kami keur ngomong teh. Lain kala kang ngacapruk teu puguhna sa manusana nu bisa nyieun milik barina oge. Tuh. Maneh keneh nu babari heuai. Teu kop karupak saeutik abong bibir teu dibengku. Ari ngomong ge sok ganjang calangap atuh. Mang Dampa mun cereng. Padudan ditahan ku leungeun kenca. Heuh, da maneh nu pinter koneksi ya. Cek saha pugu teu bisa kuda kodek. Kamari ge basa irung karupa kaasupan rorongo. Hese beunangna. Tapi kang menang si Useng sina nyoke rorongo tina irung. Mun nyeri teh bari ngingser. Biikeung garo-garo teu ateul para mitra jengkel meureunang. Lantaran unggal ngajak badami tara teuing diladenan anu daria. Sok pikakeheulin bae mun teuras kana janji mah moal teuing dituluykeun. Hayang repeh mung loba omong jeung Mang Dampa. Kang Dampa dengekeun sakali ieu dengan. Sakali deui mun akang daek ngadengekeun omongan kuring, rumah tangga bisa panjang. Mun akang api lain ayeuna, kami merek balik geus we nepi ka dieu. Da cuma awet ge bari rajet mah teu puguh kitu. Kitulah kuring mah. Anteurkeun mah kitu. Ngomong naon gitu Ikeung? Mang Dampa kerung. Serahkeun. Ari bung diajak damai mah ku pamajikan. Keke kudu puguh ujung puhuna atuh nyarita teh. Udah jojol kana pamustungan. Kudu puguh lalalakonan teh gugur teu angin bet ngomong kitu. Namun ang angin jahat di mana atuh? Make wani ngomong kitu. Mang Dampa rada daria ayeuna mah reuas ngadenge pamajikanana ngomong kitu. Ieu Dampa, kami teh geus bosen rumah tangga di Ganggayong hirup teu neut paeh teu hos. Dihanap geus si ini kaluhur teu nepi. Akibat ngagantung ayun-ayunan teu puguh pamuntangan. Luak leok kabawa angin siga pucuk awi we kabawa angin muningang kana angin puyuh. Parbawana lieur matak sabel. Hoream nuluykeun lalakon. Maneh teh hiji lalaki nu can becus jadi salaki. Jalma nu can boga luang, can pantes rumah tangga. Mun sakira teu sanggup mah makayakeun pamajikan. Jeung atuh geura balik, semet dia we lalakon teh. Urang mapai lamaran sajarah sewang-sewangan. Urang pipisahan. Lo eta baru. Maneh ngajak pipisahan sugan. Mang Dampa beuki kerung panon mencrong ka pamajikanana. Nu dipencrong daria pok ngomong. 12 tahun rumah tangga can aya pisan tapakna. Untung teu dipercaya boga budak ku pangeran dam eta meureun. Bisi disangsara teu kaparaban. Ayeuna mah geus we ulang masing-masing maneh ngaler kami ngidul pada ngabogaan keneh kolot goreng-goreng oge. Maneh ka mana Ikeung? Kami mari ka kidul da burung diampihan ku indung oge. Bari toge mun teu dipaksa ku kolot mah sange kawin ka maneh teh. Malah mun teu kagok mah ku maneh meureun geus jadi nyonya Haji Marnadi kami teh. Kaduhung make daek dikawin ku maneh. Itu. Mang Dampa bengong para mitra. Cik pilih. Mending panjang bari waras atawa arek keukeuh. Matekel kana pamarga nu ngaco atawa hayang pipisahan hirup. Da urusan hirup mah tuh ayeuna ge geus misa maneh-maneh kami. Misaraga misah nyawa naopenan teuing. Tah, kaciri liurna teh. Kaciri teu boga bolona teh. Guys, teu kudu nanya deui, kami rek balik ayeuna. Biikeung jengkel. Rek nyarita sabener-bener ka salaki, kalah jadi ribut teu puguh.
Jungnang tumbus ka kamar kop kana jimpo bruk-bruk pakaian manehna dirarad tina sasampayan ditamrukeun kana jimpo rek dibuntel. Kumaha atuh para mitra biikeung harita teh. Bibrai muka lomari kerewok dirawu kabeh bro kana jimpo det didadatkeun ngarah padat. Tuluy dibuntel ngarah pageuh sabot kitu Mang Dampa nenyokeun bari sila tutung. Panon meletet hasil padudan meledug kaluhur. Torojol biikeung ti kamar ngajingjing buntelan ret kasalakina ngadelek heula kejelig turun kaburuan. Gancang diburu ku Mang Dampa. Keung, maneh teh eling teu? Ti mimiti hara iraha aing gelo. Ti kamari ge eling geuleuh kami mah. Oh, ari maneh rek ka mana tuh? Rampah hulu, panas henteu. Ragap hate boga keneh perasaan tawan teu. Kami teh geus teu hayang ngomong geuleuh. Cerut karjalan satapak pipireun imah. Ngingkig maju ngidul rek ngajugjug ka imah indungna. Harita panon poe geus surup kalangkangna geus surem. Malah akhirna mabrai cahaya layung dipapag ku reangna sora gaang. Dipiring ku sora jangkrik imah tatangga Mang Dampa geus mareundeut. Harita teh janela jeung panto geus narutup. Harita Mang Dampa ngahulang bari ngajanteng dina golodog. Nuturkeun pamajikanana ku paneuteu. Lila-lila Mang Dampa asup deui ka imah samping sarung dipurekan. Kopeah didedetkeun nepi ka deple. Cenah ngajanteng di tengah imah ambak nyedak tanaga midak akhirna murang maring ret kana tolomong cakok ditajog gorolong bus ka kolong ranjang. Ret kana rijen habak dibebeutkeun kana palupuh leye ditincak diirik nepi ka pejet. Geus kitu kekerot bari ngepeulkeun peureup amak teu pupuguh. Diusap ku korod mana si Ikeung teh teu pupuguh ngadon punung kurang ajar sia disusul ku aing mah. Pus ka kamar kop kana angel. Jeung simut kanel dibuntel ku samak tilep. Dasa damar di pareuman celig turun kana golodog. Cepret panto dikunci. Kedig lempang gancang nyusul pamajikanana. Di parapatan aya nu nanya ukur dijawab ku nunyuk ka kidul. Tuluy mah ngungkug teu luak lieu. Joal ka imah mitohana kasampak keur wang-weng-wong anu ngomong. Biikeung bebeja ka indungna margakeun rek balik ayeuna mah rek luas rek tulus papegatan geus teu kuat disangsara ku salaki. Nyapuguh indungna meningah huleng colohok bengong mata simeuteun. Gek biikeung diuk dina kursi tepas ku brag buntelan dipurageun. Guruntul ka deukeut meja ku indungna ukur direret. Bari kumerot neureuyan ciduh can wani ngomong. Ma, ari kuring rek di aku mun balik ka ma. Bongan boga salaki teu manggih kesenangan ukur sangsara jeung sangsara salilana. Taya pisan kamajuan teh. Kitu ceuk biikeung ngomong bari dareuda. Ari indungna teu ngajawab, kalah ka carindakdak banguna langsa. Sabot kitu reket berai panto muka bus Mang Dampa asup bari ngelek gulungan angel. Beuring naha sia make nuturkeun Dampa? Biikeung olohok indungna kerung teu ngartieun. Udah ka dieu geuleun rek nyusul maneh kami mah rek ngadon henenong ka emak. Pokna lung gulungan angel dialungkeun. Kolo sora berai muka sidik pisan Mang Dampa mawa angel jeung simut kanel. Ari maneh nganaonan sia Dampa? Ari maneh nganaonan deui teu pupuguh ngadon ngeringkid pakaian kaos nu kahuruan. Biikeung ngahulang nyaraneh kana kursi setengah dibebeutkeun. Kerung bari jamedud teu ngareret deui ka Mang Dampa. Ari Mang Dampa teu malire kanu baeud, tuluy we memener sama. Angel dua ditumpukeun goledag ngagoler sisi bili. Ujang yang Dampa ieu teh aya naon atuh sanyana teh? Indungna biikeung ka karanyoara nanya ka minantuna. Oh, mak. Ari kuring minantu saha? Kalah ka Malik nanya. Ih, nya minantu emak, salaki si Ikeung. Syukur di aku keneh mah minantu. Kuring rek ngadon ngenong mah di dieu, di imah teh keung ngan sorangan. Si Ikeung ninggalkeun, indung biikeung gogodeng. Ret ka anakna nu direret jamotrot keneh. Mang Dampa teu malire jongjon ngagoler bari peupeureuman. Teu amak teu sing ayeuna mah kalah ka hayangnya jeung ngaheureyan ka biikeung. Ikeung ari maneh kumaha ieu teh nanyaan rek luas? Naon teh mak? Biikeung cengkat lalaunan. Ari tadi maneh teh ngomong naon? Nya kitu biikeung jiga nu ngalineur. Lah lieur kami mah ngabandungan age nah mana nu bener atuh. Geus teu kudu mamawa ka kolot urusan nu kitu patut mah. Rengsekeun kuduaan kami mah rek ulin ka nyi inah rek mantuan mah sek suuk.
inungna teu malire deui jung cengkat. Ju turun kaburuan kereles ini teu kanyahoan deui ku biikeung mung hanyakal waktosna kabujengse. Para mitra rupina duwi kadieu heula dongeng nu judulna Neangan Bapa karya Kileksa. Mang Jaya saparakanca ngahaturkeun wilujeng kantun kasadayana. Mangga permios.